sedang mengobati pasien. Ya. Si tanah tuh bener. Kibokna, lain kibokna, ada kibokna mah bener, ya cinya. Eta mana salah nadana, ulah dituntut atuh. Sok sekali deui, cing bener. Ada apa dukun sedang mengobatin pasien. Boloho ih, Si anak teu bisa teu kamu. lain tapi salah organ mana nu boloho. Waduh, Ini kan kia ya. Kudu main contohan wae sih mah. Ikut. Tanah. Tambah dukun sedang ngobati pasien. wah, Atuh. Konon katanya kena penyakit di guna-guna. Sampai komat kami mulut padukun teman-teman. Gelas air putih lalu pasien disebut. Siapa nyaan aing kedendengan karena celi. atuh cek manekit. Eta mah geus disembur sakala, eta mah urang mah penontokeun. Oh gitu. Ulah mah yang disembur ka dia atuh kada celi kumaha lamun aing aya lehoan. Oh jadi kumaha? Kalah, nah mana mah aing mah teu teresep main kieu teh keterlaluan aing mah. Jadi aing kitu, mana si anu nyanyi? Mana kudu kitu tabia, nyanyi kudu kitu. Ya pera badu kocok, utan tabia teh urang. Oh cuma kolos dendam. Lain moal. Moal. Moal tabia. Gila. Kudu rapi. Bisa nyanyi gitu mah. Apa katuda aing teh ka kieu? Ada apa dukun? Sedang ngobat. Aduh, aing banyak nyanyi make nu kieu. Teu menang make nu kieu. Aduh. Entah kudu kitu aing mah. Gantong atuh eta urang mah jadi geus salah sia. Mau kudu bisa sia. Gantinya punya ganti dong. Entah punya. Udah badukunnya. Tuh badukun. Ada